Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Si Geot, Yasana, Kang Heri Supriyadi. Pihatur raubu nuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Sareng mugia katampi ku sadaya kadang wargi, sok sanaos sieu carios Sunda buhun. Mangga nyangga keun. Si Geot bagian ke-80 genep. Naha leres, kawitna mah eta teh garwa abah. Rada aya nu beda tina paroman Bah Apung maah mangsa muridna ngomong kitu teh. Bener pisan. Geuning, sok sanajan ku abah teu dibejaan oge, antukna mah maneh teh teu burum nyaho. Tapi, teuing hirup keneh atawa henteu jelemana oge. Sabodo teuing, deuk